Sampurasun dulur sadaya. Wilujeng sumping di channel Ngaliwet Ngalet Dapur Jalan Alam Sunda. Baraya kaparengan ayeuna teh neng nuju di kebon kenehnya. Meni endah alah kotor. Lega itu kebon teh saleresna mah. Mung garung teu acan kakored ieu sareng teu acan kasemprot, masih seueur ka ditu ka dieuna. Kaleresan ayeuna neng teh bade ningal cabe nya. Alhamdulillah si cabena teh parantos berbuah sareng arageung. Ageung sareng leubeut ieu buahna teh. Tuh tinggal meni gaya kieu nya. Tuh 2 jarieun di neng oge ieu teh dina sabuahna teh. Ladana ieu teh ya Allah. Sae pisan. Ieu teh selain ti cabe teh dina sabedengan teh tumpang sari sareng nu sanes, aya tomat ning tuh. Aya kacang panjang. Masih seueur kapalih dituna. Tuh tinggal kacang panjangna ge nya muni panjang abong kacang panjang. Sakedap deui ieu teh bade masa panen. Mung teu acan dipanen kumargi bade dibeureumkeun. Tuh ieu ge tuh seueur anu marurag nyalira geuningan. Janten dipulungan lebar. Ih aya parab kelinci duka parab neng ieu teh. Dikerecek ieu teh enak sintrong teh. Kayak karaos gulana saalit geuninganan aduh nikmat. Nah ayeuna kapalih tongohna. Kaleresan dipalih tongoh mah ieu teh cabe kriting atanapi cabe alit. Alhamdulillah lega mung sapertos tadi teh teu acan disemprot sareng dikored ieu teh. Janten masih barala kieu. Cabe kriting mah ieu teh masih tebih ka masa panenna teh. Kumargi payunan keneh cabe ageung ieu teh melakna. Janten teu sami, telat. Mana geuning ieu buahna? Tah ieu tos aya buahan ieu mah. Aduh ieu mah balolong daunna ku hileud atanapi ku naon sih teh ku simeut. Tuh tinggal naon eta. Hama eta teh. Nah palih dieu mah tumpang sarina teh aya terong, aya naon eta teh koneng. Naon we diselap-selipkeun. Sing penting mah sae. Mugia kapayuna panenna sing kengeng. Alhamdulillah mugia diijabahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah baraya sadaya sakieu heula video anu tiasa ku neng pintonkeun. Hatur nuhun parantos nyakseni. Mugia urang sehat saterasna. Hatur nuhun.